Allah curahkan rahmat dan keselamatan bagi Nabi junjungan kami Muhammad, selamanya di dalam keabadian, kekekalan kerajaanmu ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Allah paringono rahmat lan keselamatan kangge Nabi junjungan kula Muhammad, salanggenge wonten ing keselamatan, salanggenge diwalasi Gusti Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Allah curahkan rahmat dan keselamatan bagi Nabi junjungan kami Muhammad, selamanya di dalam keabadian, kekekalan kerajaanmu ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Allah paringono rahmat lan keselamatan kangge Nabi junjungan kula Muhammad, salanggenge wonten ing keselamatan, salanggenge diwalasi Gusti Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan
keselamatan salanggengni piwalasi Gusti Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi Muhammad salanggengé wonten ing keselamatan salanggengé piwalasi Gusti Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi Gusti Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi adada ma fil ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi daimatan bidawami mulkillahi mulkillahi
Bismillah abdi ngawitan macakeun ieu nazaman mugi janten kasaean ulah janten kaawonan maksadna ieu nazaman ngamulakan ulalieun hapunten kanu can terang abdi sejang ngawartosan eling-eling para istri masingnya kana diri tutup aurat masing bunyi eta teh parentah Gusti katerangan tina Quran nutup aurat kawajiban pikeun istri anu Islam pameget geh teu katinggal auratna ka para istri sadaya badan tutupan dampal panangan jeung rarai eta mah wios katingal upami nganggorak sukan kaina sing serba lebar teu kenging ngepaskeun badan eta parentah pangeran ayeuna tos akhir zaman seueur istri kaleuwihan nutup badan sakahayang nganggo acuk dapon nyangsang istri di zaman kiwari niru-niru kalalaki nganggo acuk manis seksi narik birahi lalaki teu saalit para santri kabawa masa kiwari kana aturan tos lali nutup aurat henteu bunyi taya hukum numi warang nutup aurat sakahayang nganggo calana pas-pasan auratna teu katutupan lamun pareng nganggo tudung ngon ukur jadi hiasan lamun pareng nganggo tudung pedah reka pengaosan sing hawatos kana badan sing emut kana ancaman jahanam teh tos ngantosan mun urang tos dimaotan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi amaget geh teu katinggal auratna ka para istri sadaya badan tutupan dampal panangan jeung rarai eta mah wios katingal upami nganggorak sukan kaina sing serba lebar
tekenging ngepaskeun badan eta parentah pangeran. Ayeuna tos akhir zaman seueur istri kaleuwihan nutup badan sakahayang nganggo acuk dapon nyangsang. Istri di zaman kiwari niru-niru kalalaki nganggo acuk manis seksi narik birahi lalaki. Teu saalit para santri kabawa masa kiwari kana aturan tos lali nutup aurat henteu buni. Taya hukum numi warang nutup aurat sakahayang nganggo calana pas-pasan auratna teu katutupan. Lamun pareng nganggo tudung ngon ukur jadi hiasan. Lamun pareng nganggo tudung pedah reka pengaosan. Sing hawatos kana badan sing emut kana ancaman. Jahanam teh tos ngantosan mun urang tos bimaotan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nganggo acuk dapon nyangsang. Istri di zaman kiwari niru-niru kalalaki nganggo acuk manis seksi narik birahi lalaki. Teu saalit para santri kabawa masa kiwari kana aturan tos lali nutup aurat henteu buni. Taya hukum numi warang nutup aurat sakahayang nganggo calana pas-pasan auratna teu katutupan. Lamun pareng nganggo tudung ngon ukur jadi hiasan. Lamun pareng nganggo tudung, pedah reka pengaosan. Sing hawatos kana badan sing emut kana ancaman. Jahanam teh tos ngantosan mun urang tos bimaotan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nutup aurat henteu buni. Taya hukum numi warang nutup aurat sakahayang nganggo calana pas-pasan auratna teu katutupan. Lamun pareng nganggo tudung ngon ukur jadi hiasan. Lamun pareng nganggo tudung pedah reka sing hawatos kana badan sing emut kana ancaman. Jahanam teh tos ngantosan mun urang tos bimaotan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nutup aurat henteu buni. Taya hukum numi warang nutup aurat sakahayang nganggo calana pas-pasan auratna teu katutupan. Lamun pareng nganggo tudung ngon ukur jadi hiasan. Lamun pareng nganggo tudung pedah reka pengaosan.
sing hawatos kana badan, sing emut kana ancaman, jahanam teh tos ngantosan, mun urang tos dimaotan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bareng nganggo tudungan ukur jadi hiasan, lamun parang nganggo tudung pedah reka pengaosan, sing hawatos kana badan, sing emut kana ancaman, jahanam teh tos ngantosan, mun urang tos dimaotan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sing hawatos kana badan, sing emut kana ancaman, jahanam teh tos ngantosan, mun urang tos dimaotan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jahanam teh tos ngantosan, mun urang tos dimaotan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salli wa sallim wa barik alaihi. Barik alaihi. Nabi urang sarerea, Kangjeng Nabi anu mulya, Muhammad jenenganana, Arab Quraisy-nya bangsana. Ramana Gusti Abdullah, ibuna Siti Aminah, dibabarkeun di Makkah, wengi Senin taun Gajah. Robiul Awal bulana, tanggal ke-12na, April bulan Masehina, tanggal ke-20na. Ari bilangan tauna 500 cariosna, 70 panambihna, sareng sahiji punjulna. Siti Aminah misaur, waktos babarna kacatur, ninggal cahaya mani ngempur, di bumi hurung mancur. Parangina Kangjeng Nabi, jati kapinuh ku puji, pinter tur gede kawani, sabarnya kasasami. Ker 4 tahun yuswana, dibersihan manahna, Nabi dibelah dadana, malaikat nu melahna. Jibril kadua rencangna, Mikail jenenganana, ngasihkeun kana manahna, ilmu hikmah sapinuhna. Tuluy dada Kangjeng Nabi, gancang dirapetkeun deui,
sarta tengah raos nyeri dicap ku hotamin nabi. Nam rama nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun basa nabi dibobotkeun duak sasi kaunggulkeun kagenep taun yuswana ditilar pupus ibuna nabi dirorok eyangna Abdul Muthalib asmana kersana Rabbul Alamin kanjeng Nabi nu prihatin yuswa 8 tahun yakin eyangna mulih ka batin sabada wafat eyangna Nabi dirawat pamana Abi Thalib kakasihna saderek tegas ramana waktos babarna kacatur ninggal cahaya mani ngempur di bumi hurung mancur parangina kangjeng Nabi jati kapinuh ku puji pinter tur gede kawani sabarnya kasasami ker 4 tahun yuswana dibersihan manahna Nabi dibelah dadana malaikat nu melahna Jibril kadua rencangna Mikail jenenganana ngasihkeun kana manahna ilmu hikmah sapinuhna tuluy dada kangjeng Nabi gancang dirapetkeun deui sarta tengah raos nyeri dicap ku hotamin nabi. Nam rama nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun basa nabi dibobotkeun duak sasi kaunggulkeun kagenep taun yuswana ditilar pupus ibuna Nabi dirorok eyangna Abdul Muthalib asmana kersana Rabbul Alamin kanjeng Nabi nu prihatin yuswa 8 tahun yakin eyangna mulih ka batin sabada wafat eyangna Nabi dirawat pamana Abi Thalib kakasihna saderek tegas ramana malaikat nu melahna Jibril kadua rencangna Mikail jenenganana ngasihkeun kana manahna ilmu hikmah sapinuhna tuluy dada kangjeng Nabi gancang dirapetkeun deui sarta tengah raos nyeri dicap ku hotamin nabi. Nam rama nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun basa nabi dibobotkeun duak sasi kaunggulkeun kagenep taun yuswana ditilar pupus ibuna Nabi dirorok eyangna Abdul Muthalib asmana kersana Rabbul Alamin kanjeng Nabi nu prihatin yuswa 8 tahun yakin eyangna mulih ka batin sabada wafat eyangna Nabi dirawat pamana
Abi Thalib kakasihna saderek tegas ramakna ngaraos nyari dicap ku hotamin nabi nam rama nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun basa nabi dibobotkeun dua sasi kaunggulkeun kagenep taun yuswana ditilar pupus ibuna nabi dirorok eyangna Abdul Muthalib asmana kersana Rabbul Alamin Kanjeng Nabi nu prihatin yuswa 8 tahun yakin eyang namulih kabatin sabada wafat eyangna Nabi dirawat pamana Abi Thalib kakasihna saderek tegas ramakna unggulkeun kagenep taun yuswana ditilar pupus ibuna Nabi dirorok eyangna Abdul Muthalib asmana kersana Rabbul Alamin Kanjeng Nabi nu prihatin yuswa 8 tahun yakin eyang namulih kabatin sabada wafat eyangna Nabi dirawat pamana Abi Thalib kakasihna saderek tegas ramakna Thalib asmana kersana Rabbul Alamin Kanjeng Nabi nu prihatin yuswa 8 tahun yakin eyang namulih kabatin sabada wafat eyangna Nabi dirawat pamana Abi Thalib kakasihna saderek tegas ramakna yuswa 8 tahun yakin eyang namulih kabatin sabada wafat eyangna Nabi dirawat pamana Abi Thalib kakasihna saderek tegas ramakna sabada wafat eyangna Nabi dirawat pamana Abi Thalib kakasihna saderek tegas ramakna dirawat pamana Abi Thalib kakasihna saderek tegas ramakna Abi Thalib kakasihna saderek tegas ramakna kasihna saderek tegas ramakna saderek tegas ramakna tegas ramakna 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 Ari aqaidul iman 50 keyakinan kanyahokeun singnyaan munaku jalma beriman nu 20 sifatna wajib aya di Allahna 20 nu muhalna nu jadi lalawanana sifat nu jaizna hiji jumlah 40 hiji hak Allah nu maha suci terasna ditambah deui
opat nu wajib dirusul, opat nu muhal dirusul, nu jaizna hiji hungkul, jumlah salapan nu nyusul, jadi 40 hiji, tambah salapan berarti jumlah 50 pasti, pek sebutan hiji-hiji. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat, ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan, aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman, ayah belanggeng beda jeung kabeh nu anyar, jumeneng kalawan zatna hiji Allah dina zatna, hijina sifatna hiji pada melanana, kawasa kersa uninga Allah nu hirupna, ngadangu ningali sasauran bukti kawasa, bukti Allah kersa uninga Allah nu hirupna, bukti nu ngadangu nu ningali nu dadau, jadi sadayana nu wajibna 20. Adam hudus fana mu masalah lil hawadis, itiyaj ta'adud ajzu wa karoha, jahal maut somam yumrukmun kaunuhu ajizan, karihan jahilan maitan asom ama abkam, hanya ruksak serupa rejeng nu anyar, butuh kana tempat yang butuh kanu ngayakeun, bing bilangan zatna sifatna sareng damelna, apes kapaksa bodoh maut torek lolongna, pire bukti Allah anu apes anu kapaksa, anu bodoh maut torek lolong jeung pireuna, wenang di Allahna midamel barang nu mungkin, taya anu wajib midamel barang nu mungkin, sidik amanah tabligh fatanah, kizib khianat kitmam biladah, bener ka percaya ngadugikeun rejeng pinter, bohong cidera jeung nyumputkeun tur bodona, wenang dirusulna sifat manusia biasa, kaya tuang leut angkat kulem saja bakna.
sifatna hiji pada melanana kawasa kersa uninga Allah nu hirupna ngadangu ningali sasauran bukti kawasa bukti Allah kersa uninga Allah nu hirupna bukti nu ngadangu nu ningali nu dadau jadi sadayana nu wajibna 20 adam hudus fana mu masalah lil hawadis itiyaj ta'adud ajzu wa karaha jahal maut somam yungkukmun kaunuhu ajizan karihan jahilan maitan asom ama abkam hanya ruksak serupa rejeng nu anyar butuh kana tempat yang butuh kanu ngayakeun bing bilangan zatna sifatna sareng damelna apes kapaksa bodoh maut torek lolongna pire bukti Allah anu apes anu kapaksa anu bodoh maut torek lolong jeung pireuna wenang di Allahna midamel barang nu mungkin taya anu wajib midamel barang nu mungkin sidik amanah tabligh fatanah kizib khianat kitmam biladah bener ka percaya ngadugikeun rejeng pinter bohong cidera jeung nyumputkeun tur bodona wenang dirusulna sifat manusia biasa kaya tuang leut angkat kulem saja bakna hanya ruksak serupa rejeng nu anyar butuh kana tempat yang butuh kanu ngayakeun bing bilangan zatna sifatna sareng damelna apes kapaksa bodoh maut torek lolongna pire bukti Allah anu apes anu kapaksa anu bodoh maut torek lolong jeung pireuna wenang di Allahna midamel barang nu mungkin taya anu wajib midamel barang nu mungkin sidik amanah tabligh fatanah kizib khianat kitmam biladah bener ka percaya
ngadugikeun rejeng pinter bohong cidera jeung nyumputkeun tur bodona wenang dirusulna sifat manusia biasa kaya tuang leut angkat kulem sajabana li Allah na midamel barang nu mungkin taya anu wajib midamel barang nu mungkin sidik amanah tablik fatanah kizib khianat kitmam biladah bener ka percaya ngadugikeun rejeng pinter bohong cidera jeung nyumputkeun tur bodona wenang dirusulna sifat manusia biasa kaya tuang leut angkat kulem sajabana iladah bener ka percaya ngadugikeun rejeng pinter bohong cidera jeung nyumputkeun tur bodona wenang dirusulna sifat manusia biasa kaya tuang leut angkat kulem sajabana nang dirusulna sifat manusia biasa kaya tuang leut angkat kulem sajabana angkat kulem sajabana Wajib ka jalma Islamna uninga rundayanana jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah putra Muthalib putrana Hashim putra Abdi Manaf putra Qusay putrana Kilab putrana Murrah putrana Ka'ab putrana Lu'ay putrana Ghalib putrana Fihir putrana Malik putrana Nadar putra Kinanah putra Huzaimah
Huzaimah putra Mudrikah, Mudrikah putrana Ilyas, Ilyas putrana Mudhar, Mudhar putrana Nizar, Nizar putrana Ma'ad, Ma'ad putrana Adnan, Nuwajib dugi ka Adnan, ti Adnan dugi ka Adam, ulah nguningakeun anak sabab taya jalan soheh, sabab taya jalan soheh. Putrana Ghalib, Ghalib putrana Fihir, Fihir putrana Malik, Malik putrana Nadar, Nadar putra Kinanah, Kinanah putra Huzaimah, Huzaimah putra Mudrikah, Mudrikah putrana Ilyas, Ilyas putrana Mudhar, Mudhar putrana Nizar, Nizar putrana Ma'ad, Ma'ad putrana Adnan, Nuwajib dugi ka Adnan, ti Adnan dugi ka Adam, ulah nguningakeun anak sabab taya jalan soheh, sabab taya jalan soheh. Ilyas putrana Mudhar, Mudhar putrana Nizar, Nizar putrana Ma'ad, Ma'ad putrana Adnan, Nuwajib dugi ka Adnan, ti Adnan dugi ka Adam, ulah nguningakeun anak sabab taya jalan soheh, sabab taya jalan soheh. Nuwajib dugi ka Adnan, ti Adnan dugi ka Adam, ulah nguningakeun anak sabab taya jalan soheh, sabab taya jalan soheh. Ulah nguningakeun anak sabab taya jalan soheh, sabab taya jalan soheh. Soheh sabab taya jalan soheh, taya jalan soheh, soheh. Abdi sejak musting syairan sebagaran sot madoman. Arif putra Rasulullah sadayana ayat 7 genap ti Siti Khadijah hiji Siti Maria Sayyid Qasim pangcikana Siti Jenab kaduana Ruqayah nu panggelisna Fatimah nu diasihna Umi Kulsum kalimana Abdullah nu kagenepna Thayyib Tahir katelana nu genep ti Khadijahna Ibrahim nu katujuna Maria jantan ibuna Urang kibet di negara na pamasrihan ti rajana Pamasrihan ti rajana Tah sakit tu sadayana putra Rasul anu mulia Wajib diuningan aku jami anu imana Ku jami anu imana Jenab kaduana Ruqayah nu panggelisna Fatimah nu diasihna Umi Kulsum kalimana Abdullah nu kagenepna Thayyib Tahir katelana nu genep ti Khadijahna Ibrahim nu katujuna Maria jantan ibuna Urang kibet di negara na pamasrihan ti rajana Pamasrihan ti rajana Tah sakit tu sadayana putra Rasul anu mulia Wajib diuningan aku jami anu imana Ku jami anu imana
Ibrahim duka tujuna Maria jantan ibuna Urang kibeti negara na pamaslihan ti rajana Pamaslihan ti rajana Tah sakitu sadayana putra rasul anu mulia Wajib diuningan aku jami anu imana Ku jami anu imana Tah sakitu sadayana putra rasul anu mulia Wajib diuningan aku jami anu imana Ku jami anu imana Anakku jami anu imana Ku jami anu imana Mana Nabi kacaturkeun
Rasul lain umi henteu berat ka anjeun tetep nyarapan ngaran umi moal pegang napi ka poe kiamat salah jeung
lajeng ngaluarkeun nafas Rasulullah segrop nangis Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Ummina sahur Naraden Aminah Hei anak bumi mudada Bumi terkuat ku sedih Lamun ngantunkeun anjeun teh bari anjeunna ngusapan ka Rasul dina siraheun Rasul nangis di ciuman Lelah bari diurukan Hei anak bumi berentos Ngandung jang lahir gemurus Tampokeun kabeh kanyaan Ka anjeun dipisedih Anjeun buah hati umi Anjeun kembang socau Anjeun hidup sing tawakal Nalika umi tos wangsul Lain umi henteu berat Ka anjeun tetep nyarapan Ngaran umi moal pegang Napi ka poe kiamat Salam jeung Rasulullah Ka umi anjeunna nyuhun Sahur Raden Aminah Umi kamatos teh lajeng ngaluarkeun nafas Rasulullah segrop nangis Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Hey
wangsul lain umi henteu berat ka anjeun tetep nyarapan ngaran umi moal pegang napi ka poe kiamat salam jeung Rasulullah ka umi anjeunna nyuhun saurna Raden Aminah umi ka maotos tere lajeng ngaluarkeun nafas Rasulullah segrok nangis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Napi ka poe kiamat salam jeung Rasulullah ka umi anjeunna nyuhun saurna Raden Aminah umi ka maotos tere lajeng ngaluarkeun nafas Rasulullah segrok nangis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keluarkan nafas Rasulullah segrok nangis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bin nabina irham nabi wa ummina waghfir lana wa abina wa'fu anna wa ummina indung tunggul rahayu Bapa tangkal
derajat indung nu wajib diturut bapa nu wajib dihormat 8 bulan ngakandung tapi umi henteu pundung teboga rasa kaduhung pasrah kanu maha agung 7 bulan umi ripuh gawe berat henteu mampu bapangan ukur karunya henteu daya teu upaya dugi ka ngalahirkeunana nalang sakabina-bina nyerita ya papadana nyawa jadi tarohana kesang geti jeung cimata kaluar henteu karasa tapi umi tetep bahagia anak salamet ka dunya orokna ingak-ingakan ditangkep jeung diciuman bapa cerik rek ngadanan pinuh rasa kabungahan 2 tahun disusuan umi terus diripuhan kanyaan tengurangan malah kadeudeung nambihan dugi ka urang dewasa umi melangna kacida sieun anakna cilaka teu taat kana agama umi terus ngaduakeun sanajan anak nyusahkeun umi telireun ngaduakeun sanajan anak doraka di waktu umi teu damang anak mah henteu hariwang umi cerik nahan nyeri anak ukur bisa seri dina waktos umi wafat dunya teh asa kiamat jantung ratug asa pegat mugi umi sing dihormat dimandian diboehan jasad umi disolatan abdi jerik balelehan umi na jero pasaran dianterkeun ka kuburan cipanon terus ngeslakan kana pipi ngabaseuhan nu ayangan penyesalan Nabi parantos nyarita nu dosa ka indung bapa di dunia pasti cilaka di akhirat disiksa pamugi ieuna doman sing dijantenkeun ganjaran ka umi di pakuburan dipaparin kanikmatan panungtung doa sim abdi ya Allah tepangkeun abdi
jaga sareng umi abdi sasarengan kasuwargi. Bapa cerik rek ngadanan pinuh rasa kabungahan 2 tahun disusuan umi terus diripuhan kanyaan tengurangan malah kadedeh nambihan dugi ka urang dewasa umi melangna kacida sieun anakna cilaka teu taat kana agama umi terus ngaduakeun sanajan anak nyusahkeun umi teliran ngaduakeun sanajan anak doraka di waktu umi teu damang anak mah teu hariwang umi cerik nahan nyeri anak ukur bisa seri dina waktos umi wafat dunya teh asa kiamat jantung ratug asa pegat mugi umi sing dihormat dimandian diboehan jasad umi disolatan abdi jerik balelehan umina jero pasaran dianterkeun ka kuburan cipanon terus ngeslakan kana pipi ngabaseuhan nu ayangan penyesalan Nabi parantos nyarita nu dosa ka indung bapa di dunia pasti cilaka di akhirat na disiksa pamugi ieuna doman sing dijantenkeun ganjaran ka umi di pakuburan dipaparin kanikmatan panungtung doa sim abdi ya Allah tepangkeun abdi jaga sareng umi abdi sasarengan kasuwargi anak ukur bisa seri dina waktos umi wafat dunya teh asa kiamat jantung ratug asa pegat mugi umi sing dihormat dimandian diboehan jasad umi disolatan abdi jerik balelehan umina jero pasaran dianterkeun ka kuburan cipanon terus ngeslakan kana pipi ngabaseuhan nu ayangan penyesalan Nabi parantos nyarita nu dosa ka indung bapa di dunia pasti cilaka
di akhiratna disiksa. Pamugi ieuna doman sing dijantenkeun ganjaran, ka umi di pakuburan dipaparin kanikmatan. Panungtung doa sim abdi, ya Allah tepangkeun abdi, jaga sareng umi abdi sasarengan ka suwargi. Kana pipi ngabaseuhan nu ayangan penyesalan. Nabi parantos nyarita nu dosa ka indung bapa, di dunia pasti cilaka, di akhiratna disiksa. Pamugi ieuna doman sing dijantenkeun ganjaran, ka umi di pakuburan dipaparin kanikmatan. Panungtung doa sim abdi, ya Allah tepangkeun abdi, jaga sareng umi abdi sasarengan ka suwargi. Ieuna doman sing dijantenkeun ganjaran, ka umi di pakuburan dipaparin kanikmatan. Panungtung doa sim abdi, ya Allah tepangkeun abdi, jaga sareng umi abdi sasarengan ka suwargi. Panungtung doa sim abdi, ya Allah tepangkeun abdi, jaga sareng umi abdi sasarengan ka suwargi. Jaga sareng umi abdi sasarengan ka suwargi. Sasarengan ka suwargi.